إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النارانية ورفعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السيرة الإسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون، اللهم اجعلنا أزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أرسلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Para sepuh, para masyayikh sadayana sami-sami diangkat sebagai guru pribados, mugia sadayana di paparinan panjang yuswa, sehat walafiat, aparatur pemerintah sipil maupun militer, Bapak Kapolsek dan Ramil beserta jajarannya, RT RW, dan juga Ibu Kepala Desa ya, Ibu ya, hiji-hijina lurah anu tara salat Jumat di dia doang. Mudah-mudahan naon nu dihajatkeun ku anjeunna sing dikabul ku Gusti Allah. Yang paling istimewa segenap para panitia penyelenggara anu tos nyurahkeun sakabeh harta tanaga pikiran pikeun ngawujudkeun ieu acara sebagai tanda cinta kana agama. Mudah-mudahan sing jadi wasilah pikeun ngahapusan dosa urang kabehan. Balik ti dieu urang kabeh sing dibere kasadaran anu sadar-sadarna. Ulah sampaikan eling ka Allah, eling ka jalan balik ngan ukur keur ngadengikeun ceramah doang, beres ceramah mah 2 poe edan deui. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari perangkat lain. Mudah-mudahan urang kabeh nu aya di dieu sing kalingkung ku karidhoan Gusti Allah. Jangan terlena dengan kehidupan dunia seakan-akan semua akan membahagiakan kita, karena sejatinya dunia itu penuh tipu-tipu. Ngakan hamburger keluar mah koneng, ngakan chicken keluar mah koneng, ngakan uduk putih keluar mah koneng. Hanya satu yang jujur, naon? Ngakan genjer akan hejo keluar hejo. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa curah limpahkan pikeun junjunan urang kabehan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sebagai jalma anu beriman
punten para kasepuhan, punten abdi celeudeg ya. Sementara mah abdi teu pantes diuk di dieu nyeramahan urang dieu, ieu mah hapunten nya teu niat nyeramahan, ieu mah silaturahmi anggap bae man dan leupas. Da percaya ka urang dieu mah urang dieu mah saroleh sarolehah bedug aya di masjid. Tingali hamparan ibu-ibu, masya Allah luar biasa, ngarebu ieu mah ibu-ibu nage. Yakin abi mah ibu-ibu sadayana insya Allah calon-calon ahli kubur. Siap ngajina, siap ngaji ulah ngan ukur menang seuri jeung resepna doang, tapi kudu aya hikmah manfaat anu kabawa balik ka imah. Da sanajan urang di dieu ramean, paeh mah sorangan-sorangan bos. Ayeuna caang make lampu, ayeuna kurang betah wani sebab loba batur jeung ramean. Engke mah di alam kubur sorangan-sorangan. Nu amalna goreng poek teuing cenah ka haji kula mah 2 minantu PLN he tolol. Tahun urusanna sia boga minantu PLN sampai sekarang belum pernah ada rencana listrik masuk kuburan. Sok babarengan kupingkeun regepkeun, mudah-mudahan cariosan pribados khusus bisa ngarobah kana diri pribados. Jujur bu, tapi mah lain kiai, kan kiai masuk make sorbannya ieu mah lah santri keur kasurupan, ieu mah make jubah ge naudzubillah, lain hayang disebut pangbedana naudzubillah. Da aing mah di imah tara kekian, ieu mah make jubah ge keur usaha bae wa. Siap ngajina, siap hadirin rahimakumullah. Punten jalma nu iman, orang beriman nu percaya bahwa pangeran urang Gusti sanajan syariat Islamna can digawean, salat tara, ngaji tara, Jumat tara, aya ka masjid ge Idul Fitri eta ge lain salat Id nukerkeun sendal balik deui bae. Tapi KTP nama Islam seumur hidup. Kudu nama dengan kejadian Isra Mi'raj Rasul tambah kuat keyakinan ka Gusti, tambah kuat yakin percaya karena kesetiaan Gusti. Bukti apa? Punten Kangjeng Nabi Muhammad. Makana Pak tina perjalanan Isra Mi'raj moal dibedakeun kabeh ku abdi moal dicaritakeun. Bea kurang aja dardir mah. Satu poin saja garis besarnya dicelah ku abdi hiji, nu penting aya bawaan malih ka imah. Sebabna umat Islam ayeuna geus leutik kepercayaan, umat Islam ayeuna geus lemah keyakinan. Benar? Umat Islam geus lemah kana keyakinan. Nek ngahina Allah mah teu kudu meuleuh masjid, nek ngahina Allah teu kudu meuleuh ngomong, nek ngahina Allah teu kudu meuleuh Quran. Sia pipeting bingung aing isuk dahar ti mana ngahina Allah sia. Paham? Allah itu baik loh. Allah mangeleh bae, nu gawe teu gawe dibere. Urang mamun karyawan gawe dibere, teu gawe mah teu dibere. Allah mah gawe teu gawe dibere. Nu salat nyatu, nu tara salat leuwih gemul nyatu. Allah mah ngeleh bae. Ngeleh bae Allah mah bageus. Urang gering di berobatan dibawa ke dokter, nu ngobatan dokter, nu nyageurkeun mah nu menang duit lain Allah. Urang dibawa gering disuntik, nu nyuntik dokter, nu nyageurkeun mah nu menang duit lain Allah. Ngeleh bae Allah mah. Matakan hayu sing yakin sing percaya bisi aya dulur kula di dieu anu hirupna doang abdi keneh resep keneh maksiat, doang abdi keneh resep keneh dosa, doang abdi keneh akhlakna omeaneun. Hayu melalui perayaan Isra Mi'raj ini jadikan media pikeun ngabebener diri urang kaharepna. Biarkan yang lalu biar berlalu, nu penting di ayeuna kaharep urang jieun husnul khotimah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Bu
ulah nanti kakek Pak Haji pan aing mah urut bajingan mending kena urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Emang mau ceramah jalma bener lain mun aing geus bener moal kepentingan kejo ka dieu bos senggol dong. Di dia Haji Asep gagah berkuar-kuar nyeramahan batur di imah mah Hello Kitty serobae awak boang gede. Hei, nyali itu di hati bukan di body. Jawara kumis gede kubikang mah rimpe. Tuh kadenge sia jangan coba-coba cenah ge. Kerana amat sasih. Dulu sungguh tangan nyek bae karena gak diomong. Makanya teh hati-hati urusan jeung bikang mah ulah sok dilayanan, mundur bebas. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan tarik tangan nu menang nu mundur bos. Pokoknya maka lamun urang pasnya jeung pamajikan jangan harap menang, untuk draw aja susah. Makanya lamun pasnya jeung pamajikan hayang geura beres cukup satu kata maha benar mamah dengan segala ucapanmu. Lain keprok mikir tolol. Kang, sok balik deui. Tidak cukupkah peristiwa Isra Mi'raj membuat dirimu begitu percaya kepada Allah? Tidak cukupkah peristiwa Isra Mi'raj membuat dirimu bertekuk lutut kepada Gusti Allah? Tidak ada kepada yang lainnya. Pan urang mah ngomong percaya ka Gusti Allah ge sungut doang, sungut. Dina status waduh kumaha ieu? Kadenge Bu. Iya urang lain dengdengan. Ini tentang kita guys. Sok sing kuat keyakinan ka Gusti, sing gagah kepercayaan ka Gusti. Mohon maaf Pak, abdi mah moal baka bahasa Indonesia nya, rek bahasa Sunda bae. Lain ku naon, Temegug. Kamari ge noong uwa ka Jakarta ditanya, "Sama siapa Ji ke sini?" Atuh aing ngalamun. Cik aing lamun duaan, berdua, tiluan, bertiga, sedangkan aing sorangan bersatu cik aing. Siap mausna? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sok matakan di dunia ieu aya anu teu kahartieun ku polo kudu ditarimana ku hate. Paham? Bu punten ya, punten ieu mah. Abdi gaduh istri kereneh 7 bulan. Pas bulan Sapar, pan bulan Sapar mah muludan cantarap, nu hajat jarang, tatangga nu pae pan buyeng nih. Tanyakeun ka santri. Matakan wajar santri karuru. Naon sebabna? Wajar santri kuru dahar sakali ngising 3 kali. Udang molor modal. Beres ngawuduk ngising deui bae. Bu punten, aya anu kaharti ku akal, aya nu teu kaharti ku akal, sampai ka botak sariawan, sampai ka ngising aing moal kaharti. Kudu make ka iman. Ulah kudu nyatakeun Isra Mi'raj, sohor teuing. Ya, abdi boga pamajikan. Doana bunya rumah tangga hampir 18 tahun can boga anak, karak pamajikan doang anakan 5. Daneng yok. Tuh hadir mah tuh cara bapak-bapak karalem tarungkul be kueh beak sapiring. Ulah geura nyacahkeun Isra Mi'raj ke urang make contoh nu handap bae kangnya hampura. Abdi boga pamajikan kereuneuh 7 bulan abdi iseng bulan Sapar jauh pagawean nganggur be ngarokok ge hayang aing. Nyokot semen sasak beratna 50 kilo. Ditindihkan karena beteng pamajikan abdi ngamuk.
datang ka peuting ditindihan ku aing beratnya 80 kilo ngahenen why ayo ngaji matematika berat 80 tukang foto ulah seueur haram kurang foto sarang serenge ampurakannya sing panjang umurna hebatun mangga separa tinggal KKB sorangan ayo urang ngaji matematika cicing ngaji mah ulah luhur-luhur teu kudu make dalil pemain ceram mah tidak loba dalil bos nu penting ka hati kupolo nyelek kana hulu angen yang penting pulang dapat chemistry-nya bos ibarat nu nyieun film lamun nyieun film horor film setan kari-kari nu nontonna teu sieuneun gagal saya nyieun film tapi lamun nyieun film siksa neraka nu nontonna bencong kuat tobat jadi lalaki deui karena tambah hasil bayangkeun ditindihan ku semen sasak berat 50 kilo majikan aing lihat cenah nyeri aing ditindihan ku aing 80 kilo kalah surunga serenge aing bingung kan berat 80 jeung 50 bener teh why teu kahati ku polo mah ku hate kahati berarti aya campur tangan kasaktian Gusti hiji kadua bu coba siling jeung banget jeung babaturan coba dititah kalah ngajak seueur ditolol dusun bu aing dusun be nya ibu sepuh puntennya atuh kumaha abdi manek ngomong bahasa nulis tepekuk keur wengi mah ceramah ka Bandung kajulagana mah di jalan aing ngapalkeun bahasa Blemes kokod panangan biwir lambe cacatrek waos kabeneran tak itu diberi dahareula aku panitia lalapna lalap ieu kaju ditanya Pak Haji sareng naon ieu sareng Putra Awi cik nah asal bisi hayang nyaho kasaktian Gusti Allah innama ruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu qum coba siling tempo banget sarua teu Allah neundeun mata di dinya sugan babaturan mah hadapan ceuli ditanya hehehe mah irung sami di dinya nya bibir ka dia apa ka dia ka gigir apa ka luhur ceuli nu anena hiji eta beungeut teu sarua rupana nya coba gigir lagi can pernah kan balik hadiran Isra Mi'raj aya nu pahili pamajikan gagah Gusti Allah haju deui lamun buatan pangeran mah ya ditonjok ku urang pipi atuh jenolna kaluar buatan jelema mah panci tonjok dekokna ka jero bisaan Gusti gagah Gusti hebat Gusti aing magagah cenah sakolana ge luhur sampai ka jadi sarnaja ngasupkeun hulu totongkol jeung kaleng rombeng keluar dari sardencis eta mah teu gagah dibungkus doang nu gagah mah Allah neundeun cai bari cepel doang getah kirai jadi ibu-ibu aya tulangan aya huluan gagah hebat mantap pulusia mantap nek barang gawe mah tuh cara orang Jepang nyieun motor Yamaha ieu mah urang dieu nyieun motor teh anggeus da merekna kumaha gagah Gusti Allah tingali Pak lalakon Isra Mi'raj Masya Allah tabarakallah Bu Rasul diisrakeun awas lamun diisrakeun berarti diberangkatkeun ada keterlibatan pihak lain Rasul diisrakeun diberangkatkeun di Masjid Haram Mekah ka Masjid Aqsa Palestina ibunya Mekah bingung di itu nyawanya pokoknya mah girangeun simpang belah bang suku masih apa lah jara rengkel boro-boro ka Mekah karangkas ge leungit teu bisa balik
Bu, Rasul diisrokeun diberangkatkeun di Masjid Haram Mekah ka Masjid Aqsa Palestina. Mekah Palestina jauh na kumaha cik ulama tafsir jarak Mekah Madinah lamun naik kendaraan onta zaman harita ontana super cepat berang peting teu eureun-eureun ka leumpang onta sabulan karak datang ku jauh-jauh di Masjid Aqsa Palestina dimi'rajkeun ditaengkeun ka luhur langit. Langit aya 7 lapis sedengkeun di langit pertama ka langit kahiji jarakna jauh sabaraha khamsumi'ati amin 500 tahun karak datang ka langit kahiji lamun make kendaraan anu super cepat kalikeun langit aya 7 500 dikali 7 3500 Prop Bustawan Sidratul Muntaha lamun pepe 400.000 tahun karak datang ka bumi. Tapi empuhna perjalanan Isra Mi'raj hanya sebentar, 1 malam pun tidak habis. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Isra Mi'raj kajadiana ti peuting nu disebut peuting cik dina jurumiyah min gurubi syamsi ila tuluil fajri ti mulai dur magrib ka dur subuh. Sedengkeun perjalanan Isra Mi'raj teu beak sapeuting tapi ngeun sakedeung mana buktina lailan wa faidatuhu bitankir al isyaratu ila taqlili muddatihi nu mantak lailan dina ayat teu make alif lam dina kirohkeun cik ahli balaghah eta nuduhkeun bahwa peuting nu dipake Isra Mi'raj ngeun sakedeung cik sawareh perjalanan Isra Mi'raj ngeun ukur 3 jam pepe cik sawareh ngeun ukur 4 jam. Kal nanya, hei kumaha sih cacahana teu jelas cenah tadi di Mekah Palestina bae ge lamun tumpak onta sabulaneun di Aqsa Palestina ka langit kahiji bae ge 500 tahun make kendaraan anu super cepat kumaha sih pepe ngeun 3 jam. Hello lihat bahasanya asra diberangkatkan lain berangkat berangkat sorangan mah lila ratusan ribu tahun bos lamun diberangkatkan sih nggak berangkatkan nu bogana sakedeung bos urang berangkat ngalah haji reguler daftar sorangan lila 30 tahun daftar tunggu dulu. Tapi lamun diberangkatkeun difasilitasi ku kerajaan Arab Saudi pakai surat undangan pisana ge pisah kenegaraan langsung berangkat bos. Berangkat sorangan jeung diberangkatkeun beda. Paham? Sanu ngaberangkatkeun nu bogana lamun cacahan geus make nu bogana teu kudu lila. Sia maring kadu naik bari anca-anca sieun kapanggih ku nu bogana datang ka luhur ngalaan kadu geus ngalian lila. Tapi lamun ngalah kaduna nu bogana teu kudu ka luhur disenso beutina. Paham? Can kahartikeun bae da polongo. You know polongo? Nginum es gebul lain dihakan kalau ditiupan. Bisi can kaharti, ibu boga jam. Lamun nu panjang jam naon? Jamatan. Lamun nu kumisan jam sunat. Bu, eta jam aya jarum panjang jeung jarum pendek, Bos. Jarum panjang pada kinudukeun menit, jarum pendek pada kinudukeun. Lamun jarum panjang jeung jarum pendek tutumpukeun dia ke-12. Hartina jam 2 bagus. Pertanyaanna, anu nanya. Lamun jarum panjang jeung jarum pendek berangkat sorangan. Tak tak tak. Jarum pendek berangkat sorangan. Tak, tak. Hayang datang tutumpukan ngahiji di angka 12 deui. Butuh waktu sabaraha jam? 12 lila. Lamun cacahan berangkat ieu mah asra diberangkatkeun, diputerkeun usaha kudu boga jamna. Carana cekal ku sia pake panangan. Lemes teuing kokod. Apa itu kokod? Acul kejo.
Hampura apa? Ieu teh tamsil, sayun yuzkaru li idhil qawaid. Paham? Perkara pikeun ngabejar beaskeun masalah, paham? Carana lamun berangkat sorangan jarum panjang jeung jarum pendek di angka 12, kayak angka 12 teh tak sosoranganan bae. Eta butuh waktuna 12 jam. Beda lamun diberangkatkeun ku nu boga jamna, diputerkeun cabut usia. Ingat, puterkeun jarum panjang jeung jarum pendek angka 12 ka angka 12 teh. Paling sadetik datang. Seperti itu kasus Isra Mi'raj. Berarti ada keterlibatan Gusti anu bogan Allahu wujud kidam mukhalafatul qiyamuh wahdaniyat ilmu hayat basar aliman hayan basiran muta. Matakan ibu hayu sing yakin ka Allah, sing yakin ka Gusti. Dina kahirupan sapopoe ge loba nu teu kasub ku matematika. Anak dalapan salaki pagawean ku 5 abad hayang 70.000 letak ka hulu-hulu. Geh, mun aya nu ngagawekeun kadang pere saminggu jagering. Anak dalapan saurang 20.000, 160.000, encan dengan kejo. Saha eta anu nombokeun? Gusti, jabuktina mah loba nu nganggur. Aing mah 7 bulan nganggur teu boga pagawean. Ulah sok mah nganggur teu boga pagawean. Buktina mah anak pamajikan sia jeung ngeurerising bae. Saha nu nanggung jawab? Saha nu nanggung jawab? Gusti. Katakan Pak, jawaban ayeuna lamun urang teu kuat keyakinan jeung teu tawakal ka Gusti Allah, maka kedan boro-boro nu pangangguran, nu dagang ge lieur aya laput hulu, boro-boro untung, modal lagi ngalelep. Kamari gaya tamu ti Bogor Pak Haji, cenah coba sareatan kumaha ieu warung supaya rame, beuleum warungna. Jara rengke. Makana hayu kasepuhan bisi di dieu aya jalma anu sarua jeung abdi beuki keneh dosa, beuki keneh maksiat doang abdi, hayu ulah leutik hate geura datang ka Allah, bisi ajal kaburu tiba, bisi kapotong ku paeh, bisi kapotong ku umur, tanggal gajihan aya na kalender, tanggal paeh mauh na kalender bos. Hayu geura datang ka Allah, geura datang ka Gusti. Pak Haji cenah abdi robah tamoal, ja abdi mah tukang bobok, tukang karok, tukang buka talian rok. Geura datang ka Allah. Allah babager, asa saku kumaha ge dihampura dia ku Gusti Allah. Pak Haji robah tamoal, robah sia kege. Jalema mah boga akal jeung nurani Bandung ge. Kotok dia saumur hirup kihingisin can pernah ngisang. Bulan mulud mah kotok asup dia ka masjid. Hayu tubu ila Allah. Tubu ila matakan Pak hayu. Tugas Haji Asep, tugas penceramah lain dari kanan utara salat, naudzubillah, salah. Tugas kiai itu liutamima makarimat akhlak, untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Tugas kiai mah lain ngagoblok-goblok utara salat. Justru utara salat dirangkul, jangan dipukul. Hewa ke kana kalakuan teu meunang hewa ka jalemana. Da buktina mah utara salat ge manfaatan. Mana manfaat utara salat? Lamun di dieu aya nu paeh, san sok ngagali kuburan bari hujatan letak ka hulu. Utara salat kiai jeung santri mah babagi amplop di masjid. Lain keprok bikin. Ayo sing kuat keyakinan sing ulah minder ka Allah mah datang nek ngerondong sia ka Allah, nek mawa beungeut cileuhan tah sia, nek mawa tatoan datang ka Allah. Nu penting hiji rumah sana kana dosa urang pasti dihampura. Misal ngeunaheun jeung Allah kos kieu Pak 40 tahun siang jawara ninjak taitil kagihat mitoha geus pokona mah geus lain leleunget beh ditembak ngebul preng hapur, teu salat teu ngaji teu Jumat, geus pokona mah KTP doang Islam seumur hidup. Pas umur 40 tadinya ilu hadir ngaji
teu niat hadir. Pedah di imah kesal pamajikan anak ararowo. Di teangan goreng hadir, Haji Ilu hadir, teu niat hadir. Gusti Allah Rahman Rahim diketuk kalbuna ku Gusti Allah sehingga sedang sasadar-sadarna ternyata horeng aing horeng bakal ngakolotan, geus kolot bakal ngaleulesan. Jawara ge geus kolot mah eueuh boro-boro gelut lempang ge diejah. Oh kana geus aki-aki. Lempang ge cok kaki 3 pakai itu. Pamajikan ge ngeun diwedakan di parabah kapake mubazir. Di aki-aki boga pamajikan kadang-kadang malam Jumat bisa naik teu bisa turun. Aju aki-aki mah tolol urutna teu nuhun-nuhun acan leng. Padahal urutna tutupkeun bisi kucing tehnya. Hayu 40 tahun dia tilok ibadah. Menang 40 datang ka dieu kapek-prek hatena. Horeng najeun aing boga anak pamajikan paeh mah sorangan-sorangan bos. Culang, cilek, terketuk pintu hati. Tobat ka Gusti Allah, tobat nasuha, menang genep poe tobat. Tapi dina kayaan tobat nasuh, tobat anu sabener-bener na dina hate. Jeung kalakuana tobat, maka dengan izin Allah, kamurahan Gusti Allah, kabageran Gusti Allah, insyaallah anu nu genep poe bisa ngahapus dosa anu 40 tahun. Izin Gusti, hayu gerak ka Gusti Allah. Allahumma arik lana fira wa ballighna wahasil ma Allahumma barik fi Rajab wa balighna ibu punten hayang teu turunan urang darae rajin salat hayang sok dipasihan amalan abunya. Tapi ieu mah ulah dianggap Haji Asep mapatahannya. Ieu mah urang keur sharing bae. Jadi Haji Asep ge sesa ieu sesa. Sesa. Baheula mah di mana horeng daek salat, daek ngaji, daek Jumat, tilok. Imah deket masjid ge teu nyaho, tihang masjid aya sabaraha. Babah bulan mulud mah aya bakakak sok hadir bae alhamdulillah. Orang kita DKM nempokeun aing bae meureunnya deuleu si eta cenah aya hakadeun mah ka masjid. Lebah salat mah eueuh dia. Pan kadenge ku cenah aing tolol. Dan ajan tilok salat tilok ngaji ge beuteung mah lapar guys. Makanya sanajan sia tukang ibadah, mulutna dijaga, jangan sampai hati orang lain terluka. Ingat, luka itu tak punya suara karena terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Nyeri bos, ih sakit loh. Ini soal rasa men. Kamu tidak akan mengerti paman. Nyeri bu, disebut cenah kokoro kejo. Salat mah eueuh ka masjid, aya bakakak mah ka masjid. Tidinya bener cikolot, moal geura neangan jampe ka keureut lamun can raheut, moal geura boga perah lamun can kalaman peurih. Tidinya aing mah santren. Baksat doang. Santren aing, jadi kiai aing. Aing nama alhamdulillah mun manggih bagus. Kamari ge pendat, sehat yang haji sedang. Masalah buat lo. Haji anak kumaha neujeuna. Modal sia ku aing. Ini ada pesan moral. Apa pesan moralnya? Lamun ente ku Allah dijadikan ahli ibadah, syukuran. Tapi jangan sampai ibadah rajinmu, jangan sampai melampaui batas. Mulut sia nganyeri batur. Matakan sing hade. Najan batur candaik ibadah, teu meunang sia sungutna ngomong goreng, sia pirakaeun teu meunang juring. Tanya sia ka polisi, tanya ka polsek tuh. Aing jeung polisi anu apa pada penegak hukum. Meh nama penegak hukum negara, aing mah penegak hukum agama. Meh nama laporan ka komandan, aing mah ka pangeran wani. Aing wani ge keur kieu bae ame. Pak Kapolsek, mohon izin ya, mohon izin. Ini saya penyambung aspirasi dari rakyat. Lamun budak santri, wayahna ulah ditilangnya.
Ingat bae dia aing baheula balik nyolatan ditilang nyeri. Mana sendal leungit keluar di masjid goblok. Menang duit 15.000 ditilang, aing. Tolong ya Pak, lepaskan ya Pak. Tanya ke polisi, kita itu diajarkan untuk berkata baik terhadap orang lain, benar? Panik nih lagi polisi, selamat pagi, mohon maaf mengganggu perjalanannya, tuh beretika, benar tak? Eta mah nu popos nama mabok cium nama. Ai polisi nu menang sakola mah lain oknum. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu perjalanan, bisa ke samping sebentar. Gitu. Tuh cara Pak Kapolsek. Hebat. Tidak boleh berkata yang tidak senonoh, nggak boleh. Manusia itu wajib jaga mulut. Jangankan manusia, ikan pun kalau tidak bisa jaga mulut mati dipancing, bos. Kunaon lauk paeh diusep karena nggak bisa jaga mulut, air usep calangap ya paeh lah. Paham ya? Paham ya? Tanya. Boro-boro urang ngomong goreng ka batur, boga sangka goreng ge teu meunang. Abong-abong batur ti loka tembok ka masjid disebut ku sia dasar pirakaan. Hey, hello. Yang berhak mengatakan dia bersalah atau tidak, yang menentukan dia kata surga lain berhsia. Emang siapa panitia? Allah. Sama polisi juga dididik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Lamun aya jalma bandar narkoba ditahan beserta barang buktinya, tidak boleh mengatakan aku bersalah. Tidak berhak. Lu berhak mengatakan bersalah mah nanti putusan pengadilan, bos. Urang ge sarua lamun urang jadi ahli ibadah tong ngomong goreng ka batur mun arek papatahan doakeun, paham? Di antara tarekah ngadoakeun supaya masyarakat jadi ahli ibadah hepan hese Pak. Wah masyarakat penting ayeuna penting pangajian. Anger bae kajan teh lemur gede masjid gede nu hadir mah 20 jelema ge pemain lomba. Nya Abah Haji Jumalinya, Abah Haji Jumali orang aku dicacahkeun, main nama di masjid Ramadan tilu poe tara keluar horeng ka kunci. Jujur abdi mah, lamun lain Abah Haji Jumali nu ngonang, caduk aing kudu datang. Ampun Abah Haji. Sebab abdi mah ka Abah Haji, sieun ulah-ulah ka jelemana nincak lain ge teu nudeung aing. Bu. Pengajian. Anger ben datang nama eta matakan dakwahna lain gogorowokan bae tipe tinggi dakwah lamun urang tahajud salat wengi ulah ngadoakeun urang jeung anak pamajikan turunan urang bae doakeun masyarakat sekelilingna supaya digerakkeun ku hidayah supaya ulah capek gogorowokan carana kumaha supaya anak pamajikan keturunan urang saroleh jeung sarolehah urang lamun salat punten bunya salat sorangannya lain salat berjamaahnya imma salat fardu atawa salat sunnah wayahna dina jero sujud terakhir terang sujud terakhir anu memeh hudang tahiyat akhir teh sabada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tilu wangsulan ngaos ihdinas siratal mustaqim 11 wangsulan kumaha Bu ihdinas siratal 11 sulan ingatkan dina hate ya Allah gerakkan ku hidayah ieu masyarakat abdi anak abdi inju abdi insyaallah eta moal laliat teh moal lali ieu mah kadang-kadang sok aya pan lembur piomongeun rajaban hayang doang deungeun laliat da urunan aju lain nu bodoh na bae ustad lagi piomongeun rajaban mencit kotok nu muyung parabkeun ka balik modal jeung akan kotok petelo koplok jara rengkel. Kadang-kadang kieu Pak, apunten ya, karasaku abdi ya. Karasaku abdi. Kadang-kadang eta penyakit lain dinu bodoh dak, dinu ngarti. Karasaku aja Asep, bener ge. Santri mah berjamaah, po ti memeh adzan geus di masjid. Kiaina mah modal keneh bae bari ngarokok. Nah rasana, teuing lah nyantai bae, da budak maluan imaman can ai can nanda keluar mah mama bedul bener. Jujur ya, dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Jujur ya.
Dusun jujurnya baheula mah keur masanten keneh Mang Santri HTT tilo kayak penyakitan pernahnya nyolatan keluar sendal leungit ikhlas dan sendal babaturan eta nya parah sih deuleuh huha hehe ting torek Kak baheula mah keur masantren keneh batuk Pak Haji minum komik meredakan penyakit batuk bila sakit berlanjut gebugan dokter kamari ge berobat ke dokter uih di Bandung cik dokter Pak Haji ini minum obat sehari 3 kali ya nanti berhenti dulu ngerokok seminggu karena pakai batuk gara-gara rokok ngeunah bae dia nyalahkeun rokok batuk gara-gara rokok embeng tengah rokok bararatuk embeng lanjut eta kadang-kadang penyakit lain di nu bodoh di nu ngarti ngedeng-ngedeng meh pada saat main malah makar di pasantren keneh mun ngariung teh bagian kaki cuek da bisa ngadownload ka babaturan ayeuna balik ceramah berkat katinggalan manyun dicirian ku aing lemburna ge ieu nu geblek ieu masyarakat kiaina ieu insyaallah nya doakeun kinya matakan abdi mah teu ngarasa kiai sampai ayeuna disebut Al Mukarrom ge keur ceramah can pernah di imah mah di Al Mukarromkeun ku pamajikan suka ngangsehan kopi Al Mukarrom kopi can pernah paling sohor aing disebut anclokan meureun sok balik deui ayat tadi dia anu boga keur boga masalah ayat tuh ya beget-beget bermasalah kawin saya berjanji kalau tidak bisa bayar setoran akan ngajual balai desa Allahumma sholli ala sayyid Muhammadin tibbil wa afiqatil abda wa naran wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi pahamnya sok dulur punten ayeuna mah iwalti benernya ulah ngagedekeun adat urang wani batur leuwih wani loba jawara kolot mah kurak leutik bos hati-hati bos iwalti bener ulah ngagedekeun adat ayeuna mah jawara ge buktina mah nincak tai kotok mah jengke ulah aku jawara bos lamun can bisa ngegel ceuli sorangan ieu mah hapunten kasepuhannya tong ngarasa di pepatahan ku abdi nya masyarakat ieu mah keur mapatah nawak sorangan abdi biasa nyeramahan batur kadang-kadang ceramahan ku batur teu narima nya hate goblok datak itu kata aja kayak penyakit malah di bodoh di ngarti bisa ka batur nyeramahan di ceramahan ku batur mah baeud ya kiai teh boga dalil kitab salemari diingkeun di ruang tamu jeung sin-sinan bedul alah nu hese ge narima kana nasihat batur katakan abdi sok belajar diri ngalatih dirinya mun kajan teh kaluar ti nu bodoh ai manfaat mah bedakeun ieu mah ngarasa aing kiai teu narima ka batur pamotor tanjakan gigi opat atuh ngebeten teh kana tanjakan cik masyarakat kaget gigi hiji goblok opat teh loba ka beten ka hiji poplok tak kiai ieu mana naon dibacaan ku batur mana dalilna dalilan ku dia kurang hitut bau sebab angin neungar tai kudu narima ulah naon dalil abdi pernah ceramah ke daerah Jampang cik panitia kiai punten ieu mah punten geus pupuntenan pan batur ka kiai natanjakan ruyuk awi klaksonan ya 3 kali kunaon kitu nu atos-atos mah sok paeh mobil ngadadak ditarik poe mah teu ngomong-ngomong beda timbang klakson daripada aing ngador mobil mogok
ulah ogoan ulah wawalian ogoan. Masya Allah tabarakallah. Matakan bu hayu dulur Allah dari jalan iwal tinggal bebener awak dari mulai sekarang dimulai ayeuna hayu urang gagah ge dengekeun eueuh nu gagah jalema mah eueuh gagah ge lah misal kapolsek gagah di kantor ya gagah ge hareupeun anggotana di mah kitu-kitu kun ngawajikan Ayo Haji Asep sok pasea atau pasea tolong jagain robot eta bah puntennya rumah tangga mah kudu aya pasea mah kudu sebelah rumah tangga teu pasea teu sono teh teu sono lantaran pasea mah termasuk rukun son gara ge urang pasea gede jeung mamajikan sabulan karak damai beda dipake lagi pelem bos parah otak semcinya dusun makana ibu punten ya eueuh deui jalan iwal ti urang geurang ngabebener awak samampuh urang matakan titip ti Haji Asep atas nama pribadi mamatahan kana awak pribadi yuk dimulai detik ayeuna please nggak bisa kita hidup tanpa Allah nanaon ge urang mah gaduh bukti narek rajaban sakieu bae ge geus kaditu neangan tukang sarang kadieu neangan tukang sarang ti beurang sore geus geureuh reueuk geus molotot bae ka luhur langit buang lumari media ka pangeran paham urang mah butuh coba bertakuk lutut di hadapan Allah coba dia lampuyak di hadapan Allah coba diajar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil artinya apa? Pengakuan diri rumasa ka Gusti paham ya bu? Paham tuh? Komo geus sepuh kieu mah geus level genep tarehgim pun boga rasa komo geus nini malah geus nini mah nya nek ngising kasorokan can datang kasorokan samping saluhurna ada dicacahan kudu bari dikieurkeun bae kana ceulina eta ge nyilek lamun ditoel urang layar sentuh buka mari kayak ini dongkap kanu abdi jang haji cari tulungan ku naon nih nini mah cara boga anak dua leungit di pasar aisyah lagi ka mana kudu palin hayu aya eta huntu beak padek gelap haju airon ka dia hiji silaturahmi ka jang haji anu kaduana cenah menta cai supaya huntu jaradi deui dibere cai ku abdi 3 poe nya leueut mohon datang ka jalan poho dipake cebok ti atuh huntu jaradi dihadap sok bu bisi di dia anu kergaduh permasalahan puntennya berat masalahnya sok beli-belikan wedak sok dibelikan wedak tara payangan gedek woi bos lalaki jangan mau enak aja dong lamun boga pamajikan geus kurang servis ulah sok neangan deui jurig nu aya di modalan modif betul ieu mah wedak pipa bau krambol skincare ieu mah aya sohor keli leur ge bikang make keli rek ondangan loba teuing he dia dang kotok dang ngagebugan beungeut mah Korea beuheung mah Afrika ieu sok aya nanya ka ibu-ibu bu kunaon si eta lamun dina ondangan ibu-ibu sok araraneh beungeut mah glowing caang ai kulit beheung jang tonggong leungeun hideung kumaha sih emang ngajurna sapotong-sapotong gitu woi bapak-bapak modif balikan baju nu bagus hikmat tuh kadang bu bisi sebelah karena kurang ngeuyeug ganti ku kaya apa supaya ngageol dipake nikungna ting tarek ya Haji Asep tipe suami idaman ngamodalan wedak 5 juta bos stok 15 tahunan bu doakeun salakinya doakeun salak ulah hayang setoran bagus bae doakeun salaki sing yakin ka Gusti Allah salaki eta
hanya kiper doang nanderi gitu pangeran jeung dibikin ka ibu kiper ulah sok dicari kanon kiper mah kumaha nu ngoper bola makana kudu gotong royong salaki ka sawah ibu salat duha oke nu kaluarna belut ieu masalah ki ka sawah tiktokan orang kadang ayo anu gaduh problem baik problem rumah tangga baik problem kenakalan remaja nan eta mah duit lieur sarua upami dina salat sawangsunan teh nya salat tapi salatna salat sorangan punya paham imma salat fardu atawa salat sunnah dina sujud terakhir sabada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tiluang sulan ngaos ihdinas siratal 11 wangsulan dina hate karetekeun Gusti abdi gaduh masalah hakikat masalah nudugi ka abdi pamasihan Gusti ti Gusti nu tiasa ngabenerkeunna Gusti deui eta masalah nu datang ka urang hakikatna surat ondang nu datang ti Gusti Allah lamun urang teu dibere masalah kamalinaan moal dugi ka Allah moal ngadeuketan Allah sing pede punya bu urang ngandelkeun naon iwati ngandelkeun doa jeung keyakinan bener santri ngandelkeun pakaya jatuh jelas bin ge leungit santri mah sabenerna mah dipiceun diandeurkeun mimitian di teh taparukan uyuhan teh akan careuh bae ge hei bu aos ihdinas siratal 11 sulan gugah tahiyat puluk salam oke ku Allah dijawab dengan cara Allah kajen teh ieu budak Bandung kagak jadi Hello Kitty kajen teh ieu budak Parman wih bapak anak keur ngising amuk-amukan ka mana ku Colorado horeng pake main bola ku anakna waduh engke ieu budak Melo kajen teh barbar engke ieu budak Melo hiji sing yakin sing ka Gusti Allah paham anu nomor kedua heuh pan kudu pede ulah eleh ku tukang nguseup ge pede dan menang lauk geus mawa wadah gede wah sok sing deukeut ka kiai sing mahabbah ka kiai sebab kiai mah jalma soleh hatena sok ditinggalikeun bae ku rahmat Allah makana berusahalah agar nama kita wajah kita ada dalam hati para kiai sehingga ikut terlihat dengan rahmat Allah ulah sok ngalunjak ka kiai mah ulah sok ngalunjak ka kasukuhan mah ka ahli ilmu mah ulah sok ngalunjak ka jenteng polisi aparat ulah sok ngalunjak ka kiai mah kawalut kubon adenge punten Pak Polisi hebatnya kiai luar biasa urang nyiduh ka jalan aya motor lewat tidak sengaja kaciduhan begetan tidak terima bikin LP di polsek pidana dia ka kiai mah lain anak rahaja tilu dibawa kabeh abah ciduhankeun paham bu paham bu nu kieu nya 5.000 nya pakai segel di labelnya 5.000 ngajual 20.000 anu meuli ka kiai mah lain saya mah minta cai ka abah ja putrana teu damangan bae mana BPJS na pae pasihan cai ku abah setengah gelas cai lagi cai keran tiup dipasihkeun cik tamu teh iya kang abah entong henteu dibuka amplop ku abah 500.000 cik abah kaduhung teu dipinuhan gelasna setengah gelas kopi lamun minum nyanyuna anu disegel anu di label 5.000 ainu cai keran dijampean ku kiai mah jalma soleh hebatnya barokah tilu poe datang deui saya mah ditanya ku abah aju anak cager pugu pae ya sing deket jeung kiai sebab kiai anu nuduhkeun urang kana jalan Gusti anu nuduhkeun urang kana jalan Gusti Allah patakannya oleh-oleh ti abdi eta ihdinas siratal mustaqim dina sujud terakhir lamun keur salat masalah naon bae ge beres pasti sing yakin ka Gusti sing kuat percaya ka Gusti paham yang terakhir
dari mulai sekarang niat untuk tobat, niat untuk berubah. Semua yang kita lakukan, rek dagang, rek ngusep, rek ngalalaut, rek jadi kepala desa, rek jadi polisi, tolong dari sekarang niatkan bahwa yang saya kerjakan hari ini cuman iseng-iseng aja, sampingan nunggu datang waktu sholat. Edun diata. Katakan Bapak Kapolsek, tolong setengah 12 anggota disiapkan untuk berjamaah ke masjid. Kapolsek nah itu daek ngajurungkeun tewak. Ayo berbenah diri dari lingkungan terkecil. Siap? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, niatkan hanya iseng-iseng saja, hanya sebagai sampingan untuk nunggu waktu sholat. Insya Allah lamun Allah diprioritaskan, lamun Allah ku anjen diistimewakan, maka anjen bakal diistimewakan ku Gusti Allah. Ya, urang cekapkeun sakitu, jam panjang jeung jarum pendek geus tumpukan di angka 12. Ya, cekapkeun sakitu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.